Assalamualaikum sahabat ceria. Dina dinten ieu orang sadayana bade diajar ngenaan pakakas kebersihan. Yuk orang tinggal di babarengan videona. Pamupus, elap, jeung sapu inju. Nu kahiji aya pamupus, artina penghapus. Nu kadua aya elap. Nu katilu aya sapu injuk. Nah, perhatoskeun gambar selanjutnya. Aya elap, sapu injuk, lapel, kamoceng, jeung ember. Nah, pakakas nu kaopat nyaeta kamoceng. Kamoceng artina kemoceng. Pakakas nu kalima nyaeta lapel. Lapel artina kain pel. Pakakas nu kagenep nyaeta ember. Perhatoskeun gambar katilu. Aya wadah runtah, aya gorobak, sapu nyere, pengki, sareng pacul. Pakakas nu katujuh nyaeta wadah runtah, artina tempat sampah. Pakakas nu kadalapan nyaeta gorobak, artina gerobak. Pakakas nu kasalapan nyaeta sapu nyere. Sapu nyere artina sapu lidi. Pakakas nu kasapuluh nyaeta pengki. Pakakas nu kasabelas nyaeta pacul. Pacul artina cangkul. Kuis dinten ieu nyaeta coba sahabat ceria sebutkeun 5 pakakas kebersihan nu aya di video. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.